pemirsa, kali ini Kang Wawan Pasal akan kedatangan tamu praktisi seni di Kecamatan Cisompet ini. Kang Ikin Bodor, pokoknya nggak bodor bro, ajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Daramang kopi. Sama. Dari mana aja? Aduh, Udah biasa. lama nggak kelihatan. biasa. Was kali teh proyek naon? Oh, salarosna maki pawannya abdi teh sababaraha lami teu ka dieu dongkap. Oh. Etang-etang abdi teh panginten silaturahmi. Dongkap Oh. ka dieu teh kumagi pamedian abdi teh teu dongkap ka dieu teh aya panginten 3 mingon mah nya. Mohon Tah, tak itu. panginten abdinya. Ulah atah anjang atuh. Mohon. Nuhun kangkin ari di longok mah. Kumaha sehat kangkin sehat? Alhamdulillah sakeluarga sehat abdi Tah, ayeuna da kumargi urang tos kempel, terus pada Mohon. sehat. Mohon. Urang ngobrol lah ya nama. Iya, Singkat mah. mohon. Naon anu pikaseureun tuh urang teh. Ngadongeng, Ngadongeng, ayeuna ngadongeng. Kumaha ieu teh dongengna teh? Nah, kumaha sih, kumaha, Si ya. Babah cenah ieu mah. Si Babah, ya. Si Babah teh ngagaduhan kolam. Anu tare singkat. Ya, si Babah teh ngagaduhan kolam. Kan ai Babah mangauna teh kolor gambrong wae. Nah, ai si kolam teh bag-baganana teh si cai teh ka eta ku ieu ku cai bag-bagan teh ka teueum. Si Babah teh teu kiat cenah tak kitu. Hoyong miceun cenah BAB. Kamana cenah eta cenah. Pamiku bahasa Sunda mah. Alah teu kuat cenah ieu teh nyeri beuteung cenah. Gurudug we cenah. Dus ka kolam. Ai di kolam teh memang nu ditanaman teh lauk anu sami sasegede ping-ping, gurame wungkul cenah. Begitu si Babah miceun di BAB di kolam cenah. Malum gagaduhan si Babah teh ngagantung. Ngeueuh. Ari ngeueum teh cenah disantok dipinyot. Nah cenah ieu Pak. Pagah cenah ieu. Padahal adug-adugan lauk gurame cenah. Goblok eta lauk ku aing. Nah, atuh memeh ngisin teh mawa ieu urang teh mah cerur itu mah. Saking Sabaraha teh lauk teh. Eta lauk perbuatan yang tidak menyenangkan. Dituntut eta lauk ku abi mah. si Babah teh tuntas kumaha seueur gurame nang nu mana cenah gurame nu ka aing Dipeucit nu mana ku aing rek disikat cenah ditumak tuntasan kitu teh tuntas omeh we cenah geus lesot deui teh leos kumpulkeun we cenah si ieu teh si parab teh meser we cenah si naracok iyo cenah iyo cenah anu tadi nyantok teh ka aing teh ai bras ditu bras teh salah nublar salah kenapa hulang si Babah teh Ya kieu. Kieu arek nyengkeun tolong ka abi mah eta jelema. minta kumaha atuh cara jalan keluar eta si Babah aduh Kieu. Dasar gurame edan kajut disangka tai. Eta harus dipidanakeun ku abi mah. gantung pan Ngagantung eta senjata manusia disantok. Aduh gurame edan eta. da sato atuh bawan nu kitu Eta gurame edan. teu apalun nyaut Penjara. kan lapareun teh Salah sasaran eta. Bisa dipidanakeun teh salah sasaran. Tah,
Ta pangintennya bawaan eta mah selingan abdi salit dongeng anu sae na panginten piseurieun urang eta saleresna dan namina ge dongeng. Ngan eta we buat salah sasaran. Gurame oge salah sasaran. Iya tah. Eta teh gurame edan gitu teh. Mana simulkeun eta ka manusia. Iya, tak berarti aya di antarana manusia sapertos kitu. Gurame. Anu cek tadi ke ku si babah teh ditublas teh kalah salah sasaran. Ari nu boga perilaku enak, ai nu teu boga perilaku pae. Tah, pawawan panginten abdi teh sanes kirang sono, kadi teh panginten jalaran panginten utamina mah waktos deui sanes teh. Insyaallah sanes waktos panginten abdi teh dongkap deui ka dieu. Oh, diantos mah. Etang-etang naon da sareng warginya pawanya. Ta panginten ti abdi bilih mah aya anu naon bae sariosan hapunten anu pasuh di pawanya. Sami-sami. Sakitu. Tah kewe panginten kieu ye. Ngarah channel ieu bisa berkembang nya, ngarah berkembang, ngarah alus. Kieu we sancan balik Kang Ikin. Subscribe, like, and share. Sok singkat Kang. Siap, sub like and share. Sip. Nah, siap.